Ketika Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah, naon ya bunaya, abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah, kudu kadu kumaha abdi ngabatur. Ya bunaya, he hanaking, mun anjeun deuk ka Allah, kemudian anjeun henteu rek nyorangan, anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah, eangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tinu tilu. Mangga bapak nu kumaha? Kahiji, teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa. Laisa syadid bisurah, innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab. Jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur, tetapi nu bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa ketika marah. Baturan eta hijina eta. Ulah anu suku pungplepeng teu pararugu, jas dipake tujang tajong teu pararugu. Ulah nu kos kitu mah ulah. Tengit teh mah kos kitu. Hiji tajamnya. Nah, sumuhun. Kadua, nomor kedua, ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh, teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama, gagah anu luar biasa. Ketika manehanana diajak perang siap, ketika diajak perjuang siap. Baturan jelema nu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah. Dua, katilu Abah, nomor katilu, ketika jelema boga wawasan, ketika jelema boga akal, ketika jelema boga ilmu, ketika jelema boga dunia, dia daekeun diajak ka baturan. Ketika manehanana boga wawasan, dipenta ku urang wawasanana, nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar. Ketika nyana boga ilmu, dipenta ku urang ilmuna, nyana siap mere ilmu ka urang tanpa bayaran. Ketika nyana boga dunia, kemudian ku urang dipenta siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu. Baturan jelema nu kos kitu. Tilu karakter jelema nu kos kitu, ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah jeung kuku mah kajen ganteng, kajen gagah, kajen sungih, kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah. Teangan geura ku urang hiji jelema anu gagah tapi gagah sabarna mana aya, bisa nahan amarah, bisa nahan padahal gagah. Ai kitu bae jelema lemah, haju dicarekan, haju manehanana cicing lain sabar teu daya tah mah. Teu berdaya tah mah ngaranna. Ieu mah gagah. Mun ngalawan bisa, tetapi encan waktuna mah henteu kudu. Cicing de cicing we kos taraetan sakali macok wae. Cicing Masya Allah. Masya Allah. Panaya jelema teh menang katoel, buringas bae. Padahal gelut eleh. Dah kos kitu mah kan boga pencak kembang doang teh kos. Kayaknya hoan. Nomor kedua eta tadi tampil sebagai kalang dada agama. Ketika diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap, nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 di dinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan di dinya mah. Ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan, ayo nu tampil lesian, ayo bener yes, ayo cekelan ayo sia. Ayo geus wala sieun-sieun. Lain gitu kumaha, lain gitu kan. Ayo geus, pokona mas. Ya di hareup, sia di tilat, aing di tengah. Ayo tuh urang
Urang bunga bae aya jelema gagah teh kos kitu kan bunga ngeunaheun. Haji, kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana? Di anu. Waduh ngamusuhan ka bunuh ka kula, coba kula salabat kitu. Alah, sudah sia-sia naik jangan diantar ka gede perasaan hati urang. Geus sudah jadi pikiran, aya aing anak buah aing mabadag di ditu. Tenang bae sih. Padahal mah boga teu boga anak buah. Tapi kan aku ngomong bae kan geus lah. Masyaallah kan. Haji, aduh ya kula naon? Ieu boga ngabutuh teh anu aduh kula lamun tuh di mana? Di anu kula deuk detik. Tenang aya aing. Bejakeun ngaran aing. Boh, boro-boro di dinya ngaran aing mah. Di Soler geus terkenal monyet ngaraon ka aing. Perasaan kita ini orang dadak teh blong. Masya Allah. Yang Haji Pendi, kula diancam ku saha? Ku urang anu. Ye, di dinya mah sia karos. Sakaok kadua bacok sia. Ajo kudu kumaha iya gitu sia aing mah sia ka dieu. Lo sia ka dieu embung aing embung ilu-ilu. Geus mendingan dipaehan sakalian sia teh. Ya Allah, minta tolong anu kos kitu. Masya Allah. Haji, itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gaya kuntilanak segala genderuwo. Coba henteu. Pugu aing ge kakarak cager. Aing didinya ngelempreh, panas pararanas aing ge. Angan teu paeh doang. Ulah ka dieu. Tah budak. Teu merean teh kos kitu teu merean, teu ngeunaheun baru. Kita ai jelema gagah bari. Hayo geus cina. Mah aja lain kapan lain di jatuh ka dieu mah kumaha sana. Pokona jajuri teu wau kabeh aing di dinya mah. Ini ngeunaheun bener ye. Wau kabeh. Jurig mana teu wau ka aing. Jaing raja juri. Kan ngeunaheun. Kos urang di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wah, juri Gantarawang masa anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak, atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba anu nek liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan tidak bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Udah liwat ka dinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam sabaraha ya? Oh, jurig anu berarti. Ayo, geus siap kan. Nih guys, tenang. Nyahueun nya nama jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun juri-juri dua di dinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu. Ieu teh jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masya Allah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeuh Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeuh Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia tahu kobuna. Engke penting malam Senin saha malaikatna, engke malam poe Senin saha malaikatna, engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wau. Geus lamun urang endek melet, mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta, atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. Tuh.
wirid rajul qala Yusuf li abi ya batin ra'aytu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat anu naon. Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampaikan. Ya gampang geus Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat, aya dunia jurig, atuh Gunung Kawi ge sarua, lamun di Banten para aulia para perwalian. Nah eta teh kaluar ti urusan-urusan pergaiban. Nah aya jalur-jalurna. Nah, kudu gagah. Jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung mantak. Iya bunda ya cek lukeun laki. Hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun deuk gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kasih. Hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nya nama siap dihareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jilma anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos itu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos itu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masya Allah.